Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafah lil hawadis. Sok Bandungan. Ieu teh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kudu diperhatikeun, tanamkeun ti budak keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabab ayeuna teh akidah Ahlus Sunnah teh keur digonjang-ganjing ku Wahabi nya. Di mana-mana masjid kosong dieusian ku ustad Wahabi. Naon sesatna Wahabi? Wahabi mah sesatna teh Allah aya di atas aras cenah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah teh berada di atas aras. Ai aras teh naon? Makhluk ciptaan Allah nu paling besar aras. Cenah Allah teh aya di atas aras berdasarkan ayat Al-Qur'an. Padahal itu teh suatu kebodohan memahami Allah di atas teh, bahwa makna Allah teh lain satu-satuna makna teh lain di atas sungkul gitu. Tah teh kesesatan kaum Wahabi nu urang kudu bisa ngalawanna. Matak di sakampung teh kudu aya salah satu santri nu ngaji kana ilmu tauhid, kudu aya ustad kiai di hiji kampung teh nu bisa nolak kana aliran-aliran nu sesat nu bakal nyesatkeun masyarakat. Tauhid teh kitu. Kudu aya salah satu. Wa yajibu wajib cek akal, lain cek fikih, lain cek adat ya mah. Wajibna cek akal urang. Fi haqqihi ta'ala dina hakna lain dina hakna makhluk. Jadi Allah rek diyakini arek henteu ku manusia, Allah mah tetep nyulayaan ka makhluk. Allah mah tetep berbeda jeung makhluk. Maraneh rek percaya rek henteu Allah berbeda jeung makhlukna, tetep Allah mah beda jeung makhluk. Moal aya kasarupaan. Maknana teh naon cenah muhalafah lil hawadis teh? Annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadis. Yen Allah teh henteu nyarupaan ka makhluk, teu sarupa alias berbeda jeung makhluk. Urang wawuh can ka diri urang. Can. Kunaon make can wawuh? Teu berusaha ngawawuhkeun diri sorangan. Palaisa kaituna tuh. Kumaha maksudna Allah beda jeung makhlukna? Palaisa lahu yadun, Allah teu ngagaduhan tangan. Ieu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sabab cek Wahabi mah Allah teh punya tangannya. Ya. Eta adit, ngalih atuh. Allah teh boga leungeun, cek Wahabi mah. Naon cenah dasarna ayat Al-Qur'an, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Yadullahi fauqa aidihim. Jadi Allah teh mempunyai tangan nya segede kumaha leungeunna. Tuh. Mata ieu teh kudu ditanamkeun ti budak sok arek ditanya. Sa pangeran urang teh? Gusti Allah. Wawuh ka Gusti Allah? Hah? Wawuh. Benar wawuh. Gitu. Tah ngayang wawuh jeung Gusti Allah teh kudu wawuh heula, minimal wawuh ngaranna. Geus wawuh ngaranna wawuh kana sifat, geus wawuh kana sifatna kudu wawuh deui kana pada melanan. Geus wawuh pada melanana wawuh kana datna. Pan ma'rifat teh ma'rifat asma, ma'rifat sifat, ma'rifat af'al, ma'rifat dat. Kudu opat rupa wawuh teh. Ulah nyaho ngaran hungkul, teu nyaho sifatna, teu nyaho pada melanana. Sok. Mun urang geus wawuh kana diri urang bakal wawuh ka Gusti. Wawuh ka Gusti Allah. Mun urang geus wawuh diri urang teh naon ieu teh? Sok geura preteli diri urang. Mun motor mah dicopotan naon derdilna. Laanan bajuna, laanan naon deui? Rangkana, laan mesinna, geus kitu mesinna dibuka. Pas dibuka teh naon geuning motor teh eusina teh bersih hungkul, oli, bensin we. Geus dibuka mah nya jeroan motor teh wawuh, oh nu kieu geuning motor bisa hirup teh. Sok urang hayang wawuh diri sorangan. Teu kudu di naon? Direcah awak urang da maot bereuna nya. Ngan urang pasti geus apal yen awak urang teh bahan-bahan baku diri urang teh tina naon?
khuliqa mimma indafiki yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Manusia diciptakeun tina cai nu hina, nu muncrat, nu kaluarna tina tulang iga wekasan, tulang iga bapa maneh nyampur jeung inung maneh ngahiji jadi we jelema. Dina jero beuteung inung maneh teh sabaraha bulan? 8 bulan. Pertama sesuatu nu nempel dina dinding rahim. Alaqah disebutna teh. Geus kitu jadi mudghah. Mudghah teh daging, tina cai berubah jadi getih heula. Getih nu nempel dina dinding rahim. Geus kitu ngagedean jadi daging, geus daging berbentuk leutik teh sagede jempol. Maneh teh gaya buntutan deui. Jelema teh buntutan asal ngancrit. Cungcurungan teh tah aya buntutan leutik sagede kieu. Geuningan anu kaguguran. Geus kitu tah daging sagede kieu ngagadean jadi tulang di tulangan ku saha? Ku Gusti. Geus ngabentuk jelema tiupkeun ruh dina umur 4 bulan. Jadi we aya nyawaan usik nejehan kana beuteung inung maneh. Marane teh kitu. Geus gurudag alam dunia cabak we. Tuh, tina taneuh ieu teh, saripati taneuh. Nah, ka saripati pan urang teh inung bapa maneh teh pan ngadahar sangu. Ai sangu tina pare dipelak dina. Oh, saripati taneuh urang teh jadi cai, berubah ya jadi jelema. Sok ke papai awak urang di jeroeun kulit aya naon? Hah? Daging. Aya deui naon? Urat. Urat di jero urat aya getih. Terus pang jerona pisan tulang di jero tulang aya naon deui? Sungsuam. Ya. Urang teh bedana jeung hayam. Bedana jeung domba sarua kitu boga kulit, daging, tulang. Urang teh. Tah urang teh sing nyadar kalebah dinya, urang teh moal lila di dunia teh. Aya batasna umur teh, urang dijieun ku Gusti Allah teh aya batas. Aya anu 60 tahun, aya 70 tahun. Moal aya nu langgeng di dunia teh. Ketika urang geus wawuh kana diri urang, geus wawuh tugas urang hirup di alam dunia, geus wawuh urang makrifat ka Gusti Allah. Geus kitu moal aya jelema nu hese di titah ibadah. Da geus wawuh. Moal aya jelema nu ujub, nu ria, nu sombong, moal sama rata di hadapan Allah. Urang dijieun ku Gusti Allah. Tak gitu. Sok wawuhkeun heula diri urang, geus wawuh diri urang pek ngawawuhan Gusti Allah teh beda jeung saha? Jeung makhlukna. Mun jelema boga leungeun, Allah mah teu ngabogaan leungeun. Wala ainun. Ningali Allah tapi lain ningali ku bola mata siga urang. Allah maha ningali kasifatan sifat basor. Allah teh ningali ka urang ayeuna teh. Keur ditingalikeun urang teh ku Gusti. Tapi lain ku bola mata. Lain kuno kieu tah dua kieu lain. Kumaha tuh? Allah ningali ka makhlukna kumaha? La ya'lamuha illallah. Wajib urang manekadkeun Allah teh ningali. Nu terang ningalina hanya Gusti Allah. Wala udunun. Allah nguping tapi henteu make daun telinga siga urang. Aya di jero ieu teh naon? Gendang telinga lamun pecah gendang eta torek jelema teh. Itu boga urang mah ieu tah make naon ieu teh gegeber ieu teh nya gegeberna. Ieu teh berfungsi lamun aya anu nyarita ti hareup teh kasaring ku ieu ditransfer we ku ieu teh daun ieu teh ka jero supaya ti dieu geus tina gendang telinga transfer kana otak karek we ka harti. Dicerna, diproses. Dalam aya nyarita ti belah tukang urang pan beda ka kuping lagi nya. Bener teu? Sabab gegeberna belah hareup gitu. Matakan ngaji kudu nyang hareup teh ka guru, da sumberna pan ti dieu. Ulah nyang ngigir abi. Ulah nyang ngigir komo bari nyang kere bari sare mah. Geus moal meunang ya mah. Gitu. Palai salahu yadun wala ainun wala udunun wala ghairu dalika. Jeung teu ngagaduhan selain ti tangan. Terus deui wajah. Allah mah teu ngagaduhan wajah. Wajah teh naon? Pameun teu muka. Pan urang mah boga ieu wajah. Wajah urang lamun keur nyang hareup ka itu berarti ka belah ditu nukang. Lamun Allah gaduh wajah siga makhlukna berarti keur nukang ka belah ditu.
mustahil gitu. Sok ieu pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Min sifatil hawadis, teu boga sifatan seperti sifat makhluk. Nah, ieu awak urang anu kurang dibangga-banggakeun keur jag-jag mah nya. Keur jag-jag mah jelema teh teu butuh ka batur teu. Bener teu? Nah, awak jag-jag tanaga gede, titingalian cekas, rereungeun jelas. Butuh ka batur teu? Teu. Gagah we melak cangkeng. Dina tak-tak. Leumpang kieu. Teu boga kasieun, teu boga karingrang jelema mah kitu. Keur jag-jag mah sok tungguan. Mararane 40 tahun deui bakal sagala karasa. Tuur karasa. Geus sunatullah eta mah. Adit. Panon geus ranyai koneng titingalian teh ranyai kararoneng. Geus kolot mah. Ningali nu jauh saeutik teu katingali. Deukeut teuing teu katingali. Sifatan makhluk eta aya lemahna. Encan kapikirnya ka beladinya nya. Kapikir can. Yen urang teh bakal kitu engke mah leumpang teh tengelot maneh dengdek. Nya ngeyeng we kudu make iteuk jadi cap kaki 3. Bener teu? Ayeunana mah mata ulah sombong jelema mah. Keur jag-jag gede tanaga ulah sombong ulah ngarasa pangna panggagahna. Gitu. Wala ghairu dalika min sifatil hawadis. Wadiduhal mukhalafah lalawanan sifat mukhalafah teh mumasalah teh nyarupa mustahil Allah sarupa jeung makhluk. Nah, dalilna mana? Dalilna akli. Annahu law kana mumasilan lil hawadis lakana hadisan. Akal eta teh logika. Lamun Allah nyarupaan ka makhlukna berarti Allah teh anyar paneuri ayana. Heula keneh Allah, heula keneh alam dunya. Alam dunya cenah. Heula keneh Allah, heula keneh alam dunya. Heula keneh Allah. Lamun Allah nyarupaan ka makhlukna berarti naon dieu teh? Berarti Allah teh anyar. Heula keneh makhlukna. Arti teu? Aya aqua tah. Aqua. Heula keneh nu nyieunna, heula keneh aquana. Nu nyieun piraku aquana geus aya nu nyieunna kakarek lahir. Arti teu? Teu kahar. Akal urang pasti nyebutkeun heula keneh nu nyieun aqua daripada daripada aquana. Heula keneh nu nyieun alam dunya daripada nu dijieunna. Heula keneh Gusti Allah daripada manusia. Arti teu? Naon cenah dalilna teh akal? Ya akal teh naon? Baca Arabna baca. Barang baca. Mulai singgalieung tah. Baca bieu nu bieu. Aduh. Sok atuh, barang. Sing bener atuh Adit. Laukana mumasilan lil hawadis lakana hadisan wa huwa muhalun. Balikan di barang baca. Laukana mumasilan etana kitabna aya. Naon cenah naon? Itu udah apalnya. Sok tulis.